Wilujeng enjing sadayana, wilujeng patepang deui sareng Bu Intan dina pelajaran bahasa Sunda. Dina danget ieu, Ibu bade ngajelaskeun pangajaran 8 nyaeta ngalarapkeun basa loma. Naon sih ari basa loma teh? Basa loma nyaeta ragam basa anu biasa digunakeun pikeun nyarita jeung sasama atawa jalma anu geus loma atawa akrab. Saperti jeung babaturan anu geus akrab atawa jeung anu sahandapeun. Dina basa Sunda aya 2 ragam basa, nyaeta anu disebut ragam basa hormat atau lemes jeung ragam basa loma. Ragam basa hormat atawa lemes biasa digunakeun pikeun nyarita jeung jalma anu saluhureun atawa anu dipika hormat. Dina ragam basa hormat atawa lemes aya 2 rupa, nyaeta basa lemes keur sorangan jeung basa lemes keur kabatur. Nah, ayeuna Ibu gaduh contoh. Basa loma balik, basa lemes keur kasorangan wangsul, basa lemes keur kabatur mulih, bahasa Indonesia pulang. Basa loma datang, basa lemes keur kasorangan dongkap, basa lemes keur kabatur sumping, bahasa Indonesia datang. Basa loma dahar, basa lemes keur kasorangan neda, basa lemes keur kabatur tuang, bahasa Indonesia makan. Basa loma meuli, basa lemes keur kasorangan meser, basa lemes keur kabatur ngagaleh, bahasa Indonesia beli. Basa loma imah, basa lemes keur kasorangan rorompok, basa lemes keur kabatur bumi, bahasa Indonesia rumah. Basa loma diuk, basa lemes keur kasorangan calik, basa lemes keur kabatur linggih, bahasa Indonesia duduk. Basa loma kadenge, basa lemes keur sorangan kakuping, basa lemes keur kabatur kadangu, bahasa Indonesia terdengar. Basa loma mawa, basa lemes keur kasorangan ngabantun, basa lemes keur kabatur nyandak, bahasa Indonesia bawa. Basa loma sare, basa lemes keur kasorangan mondok, basa lemes keur kabatur kulem, bahasa Indonesia tidur. Basa loma indit, basa lemes keur kasorangan mios, basa lemes keur kabatur angkat, bahasa Indonesia pergi. Cobi ayeuna urang larapkeun kanu kalimah. Basa loma balik, contoh kalimahna nyaeta kuring balik ti sakola. Bahasa Indonesianya yaitu saya pulang dari sekolah. Kemudian basa lemes keur kasorangan wangsul, contoh kalimahna nyaeta abdi wangsul ti sakola. Bahasa Indonesianya yaitu saya pulang dari sekolah. Kemudian basa lemes keur kabatur mulih, contoh kalimahna nyaeta Bapak mulih ti sakola. Bahasa Indonesianya yaitu Bapak pulang dari sekolah. Mung sakitu nu tiasa didugikeun ku Ibu, mugia mangpaat kangge sadayana. Hatur nuhun, wilujeng enjing.